Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang di sareng simkuring. Buasta Sinta Fauzia Hairunisa, kawit sekolah di SMP Negeri 3 Cileunyi Kabupaten Bandung. Dina waktu ayeuna simkuring bade mentonton review buku Metode Sajak Sunda. Judul bukuna Harus Bisa, Seni Memimpin ala SBY. Ini ditulis ku Dr. Dino Patijalal. Ini diterbitkan ku Red and White Publishing tahun terbitna 2008, seueurna 253 halaman. Reviewerna sareng simkuring Sinta Fauzia Hairunisa. Susilo Bambang Yudhoyono. Salami 10 tahun Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, janten jalmi nomor 1. Salami eta Indonesia adem ayem. Presiden santun caket ka rakyatna. Sanajan loba anu teu panuju, tapi tara ieu dilawan ku emosi. SBY katalahna hiji prinsip andalanana, bisa, pasti bisa. Sanajan loba masalah daratangan, anjeunna teguh pendirian. Presiden santun janten panutan kanggo rahayat. Santun kasahandapeun, santun ka rakyatna. Hormat kasasama pamimpin mancanagara. Rasa percaya diri anu agung, percaya kana kamampuan nagara, percaya kabinet jeung reng-renganana bakal bisa sajalan ngajalankeun pamarentahanana. Sakitu wae nu dikapihatur dina raraga review buku Metode Sajak Sunda. Mugia katampi kalayan tiasa nyandok hikmah caritana. Insyaallah pendak deui dina review buku saladina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.